Buat info di pagi hari ini kita menunya dengan sewadah mie dan juga ditambah kangkung. Buat teman-teman semuanya yang pengen merasakan masakan yang agak lagi viral gitu di tahun 2020 genap, sok mangga sap-sap ka dieu ieu makanannya porsi 2000 di dia mah di kobong di dia mah iwarana jadi ningang teh sakali tuang 2000 iwaran teh 2000 tah lumayan biasa mangan cuman setengah cangkir meureun namun dicangkir teh mangan secangkir kanggo tuang itu per porsi 2000 mie terus ditambah kungkol tambah diku kungkang aya bonus teh nu ngirimnya lumayan berkah barokah sakieu geda seueur meureunnya pami kurang seueur mas biasanya sok ditambihan ku asin ya menu hari ini aja gitu bosku ya porsi sabaraha piring mah ngasa seueur kieu ieu teh porsina da kumargi di dieu teh anu netepna mangan saukur 38 jalminya pami sareng nu ngalongna mah aya meureun karekana 200-an mah tah ayeuna mah ngan saukur nyiapkeun teh ieu teh piring parasmanan teh 38 urangeun gitu barudak 38 urangeun itu mah itu bos yes sing wareg katuangna oge sing berkah barokah oge buat sadayana nu ningali kana video ieu sing kenging atanapi sing ngaraoskeun kana waregna gitu ku abi nu dituang ayeuna